Halo, Halo. Kang Ibing. Kah? Benar nih Kang Ibing? Bulan. Iya, abis teh gaduh raka Kang Ibing. Ini sawius atuh batul nu gaduraka teh aya 3 juta na di Bandung teh. Karena 10 juta nah Kang Ibing ya bobogohana nih eta mah juga parangko we Kang Ibing. Gitu rapet. Ya kumaha eta? Nah, etana cara-carana lah. Ya geus saya tampilkeun kena amplop. Sekalian kagok nu keur bobogohan mi rapet plok kana amplopkeun. Kirimkeun ka batur. Alah, Ya. nyalah. Nuhun Kang Ibing. Yuk sami-sami alah ampun. Aduh, aing halo. Halo, Yuk, Kang Ibing. yuk. Tetarucingan Mangga. tahan nu papang sok ngabiri gidi. Nah, anu papang sok ngabiri gidig. Ngabiri gidig teh meureun ngabayangkeun. Bayangkeun naon? Ngabayangkeun kumaha lamun papang kaluarna teu eureun-eureun. Ya sana satu. Naon? Ngecek malaikat teh ditanya badai sareng eena moal cenah. Wah, ieu mah budak awewe teh ka mana wae. Ya, mangga. Oke. Oke, aya kene telepon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Kang Ibi. Halo Duka. Api lagi ngapain? Waduh, ala gue sih lagi gini aja. Oh, oke deh. Iya, lu lagi ngapain sono? Oh, di sini lagi kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul kebo ya? Iya. Kagak, gue baru kumpul, nggak ada teman. Kang Ibi ada yang mau kenalan, mau nggak sih? Cewek apa cowok? Cewek lagi. Gue cewek nggak apa-apa, gue cari dari tadi. Kan gue udah bilang gue punya dome. Halo Kang Ibing, Iya, apa? Dari mana nih? ini Rosalinda dari Meksiko. Oh, Meksiko, sombong banget lo. Udah lama di sini nongkrong? Lama dong. Lama, lama. Lo tau lama kagak? Mana itu? Daripada larang ke sono Cilame tuh. Dikirain si Ibing kagak bisa bahasa Betawi, hah? Doma gimana? Dome. Dome. Ya, domenya baik. Cuman kagak ada yang bikeng. Udah dikasih makan belum? Udah wareg. Udah wareg. Gue kok ngakak, buset. Oh, udah. Buset. Ya, Ibu udah beset. udah kenalannya ya. Iya. Iya deh. Iya. Ini dari mana sih yang bendanya nih? Oh, dari Jakarta. Rung. Iya. Dari mana? Ujung Berung. Iya. Buset, ujung Berung pakai iye begini akibatnya. Alah, ujung Berung pakai iye segale. Udahlah, ujung Berung, gue hafal. Aduh, nyebut hafal nih kan ke hafal. Nah, bang ini mana aja bang, nengah di cane aja, kita jalan same-same. Bang di mana aja bang, kumaing. Aduh, siapa mah dui mana cen di komplek bang, sugan tehnya, tinggal teh imah padadat, ngan nunggal liwat, permisi bang, per komplek perkantoran bang. Nah, orang Jakarta, mana aja lo, nggak tahu, buset, Hanas gua nanggoin, Hanas, naon Hanas Sabrang. Aduh. Dering doring dorirang dedang doding ayun ambing di ayun ku halu dep gara bobot gara bobok lain bobot anak ibu anu kasep dengkleng ala dengdek budak hideng huluna dengdek ayun aming kang uyun di gegel anjing dede ambrung Nani nonang duluk dugdag meuli botol jeung batagor
Nu buduk diudag-udag ku dokter bade didagor. Soalnya nu budukna maling suntikan. Garanya bapak. Kini kuang nini mau bangkuang. Kemana we lagu tak sangenaeun. Kini kuang nini mau bangkuang. Aduh. Duluk dugdag nu buduk diudag-udag. Bongan we atuh nu buduk mau hayam teh kira-kira. Hayam saha nu turunul ari lumpat pangawurkeun. Budak saha nu badegul ari lumpat pangnimulkeun bapa. Geuningan cikur jangkung jahe koneng pamura beuteung. Inung jangkung bapa koneng anakna burayut beuteung geuning. Gunung Guntur, Gunung Rakutak, Gunung Salak sisi sawah. Inung gunul bapa butak anakna pitak sabelah, anakna pitak sabelah yeung. Aduh. Geuning. Kaliki mah kalibata aki-aki ngahakan bata bapak. Bina-bina ting aki-aki teh lapar eueuh kejo bata diremus. Ampun urang mah. Ganingan mah utak uji ulem una ti palitak hiji inung sukuna geuning. Hariring mah cikaracak anu gering kudu ditincak ulah ditincak. Aya tulisan dinya teh awas anjing awas anjing ieu teh anjingna alah kan segede alpukat awas teh cenah sanesna ge bisi katincak kitu. Aduh geranya pak geranya bapak. Aduh. Tika pasir kaliki ka Cilemer aki-aki ngahakan emer. Kabina-bina tik sakti euy. Oke jeung. Mangga sok we lah. Kaliki mah ka Cilemer aki-aki ngahakan emer bapak. Aduh, nu lain-lain geuning. Di pasir kaliki seueur kadal aki-aki ngahakan cenal. Kamana we nyanyi teh asal calangap we bae kumaha urang we da geuningan. Aduh kunaon eta terong geuning peot bapak. Si horeng daleg mah potong. Kunaon eta jalmi bisa maot si horeng ngalegleg gentong. Aduh. Aing mah kumaha isuk we nah. Aduh. Kini dina kulah nini peot sabelah. Geranya bapak. Aduh. Gading. Tidi gul mah kalio genteng hulu dugul katingang genteng. Ieu nyanyian nepi ka pakujawat kieu. Nu lain-lain tibih bul geuning kalio genteng hulu dugul katingang genteng bapak. Kumaha wae atuh geuning. Aduh. Naonnya lagu teh aya nu alus teh aya nu alus teh kuai kaki kisik nu keur heuai di babalan keusik. Aing ngarang lagu meni gancang kieu. Aduh bapak. Si kancil membawa kohkol. Si acil kudu ditakol. Cek si acil rek naon si anakol aing itu puguh. Bapak.
Gening. Aduh ampun orang wae mah ye. Naon ye? Toko buku aya bancet inung suku kapencet. Aya ide kana toko buku sagala. Ini kayak toko buku ngalah bancet inung suku kapencet. Aduh gening. Da kumaha bae geningan. Bapak. Naon di lagu teh loba. Teluk bayur, kaci bubur, tukang sayur, 3 jebur. Nasihat atuh dagangna salah, lain-lain, rupa-rupa atuh. Aduh, aya wae atuh. Kaliki daun kamangi, aki-aki rada mengi. Gusti, kini-kini ranca ekek, ini dicekek. Aduh, ampun urang mah. Kaliki kaci batu, aki-aki ngakan batu. Aduh, eta mah geunah. Aki-aki ngakan batu, kaci kijing mawa boe. Enjing na pae. Aduh, aki-aki ngakan batu, enjing na pae. Alah, rupa-rupa orang mah, aduh, sok aya yang serege teh, orang mah, aduh, ampun, aya lagu walang keke teh geuningan naon, teh geuningan, ya ieu walang keke, walange ireng, tukang sate, coboga areng. Walang keke, walange kucing, tukang sate di udak anjing. Aduh, ampun. Iya. Cingcolnya buntut ucing di kopea. Cingculaget buntut ucing ngacung bapak ibu. Darah manaon geranya bapau. Tok cing, tai kotok gering becicing. Gana kudu ka mana, kudu ajeleng-ajelengan. Ka mana wae atuh. Aduh, urang mah masak sok lalir peng. Elah. Balakutak, balaketir. Baba butak watir. Pakai jeung watir. Kunaon sia teh pugu. Alah. Urang teh keur bunga we, biar mata ceurik. Duh, nah atuh oke. Sebuah lagu yang manis buat Anda. Salam manis dari saya Kang Ibing di sini. Oke? Si seblu keur ngalamun. Blue moon, si seblu entong ngalamun. Kunuhun ka saderek Blue Moon sanes anu parantos bieu ngahaleunkeun laguna Blue Moon eta anu hartosna si sebelum ngalamun salah sues lagu anu katos dipasanggirikeun dina raraga ulang tahun Gunung Cicir. Aduh, naon euy tah saya mah rarabul itu barang kirim sia geuleuh aing mah. Nah, oke, Radio Mara di Bandung masih dikawani oleh saya Kang Ibing di sini sendirian di sini. Kumaha euy cara lager euy. Untuk semua yuk saya ngiriman ke barudak Akila nada dan dakwah. Selamat mendengarkan dari saya Kang Ibing di sini. Juga untuk Cep Ona, untuk Rika di Ciwidey. Cager maneh tara inget-inget sia kakolot teh telepon atuh. Kumaha atuh kabarna itu barudak. Untuk yang sedang sakit semoga lekas sembuh ya. Rek nyebut sembuh jadi salah. Untuk yang sakit semoga lekas semplak. Itu halo. Aduh, tacan. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibing. Yuk. Japik. Hah? Japik di Cahung. Mohon.
Kahum ya kan. Tarucingan Kang Ibing. Oh, naon? Parabot naon nu tara leungit. Parawat nu tara leungit naon atuh? Taluk Aya kan. Iya betul, aya kan? Iya betul, aya kan? Nu kabarna Kang Ibing. Hampir baik. Sato naon nu paling sopan? Ayo, buru. Satu Iya binatang naon, sato naon nu paling sopan? taluk lah. Taluk, anjing. Sok tincak baritanya, apa kabar? Baik. Aing nggak bisa, taruh cingan malah. Ibing salam kan dulu di kaler tanya. Kayak menurut kalian mah nggak? Salam. Mohon. Ka Agus tuh. Agus, gimana Beni mana? Udin. Sa? Udin, mangga. Iwan. Tos si harus teh ngatuh ke saya RW ka dieu daftarna. Terus tanya non. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Yuk. Lah itu kurang lajo ieu lah nonton sepak bola tuh. Naon bertanding naon? Eta Korea Utara Lawan lawan Korea Selatan. Atuh saya wasit kudu datang di Korea Tengah. Nuhun. Ngaheulang wae nih raos tadi teh. Mohon, lain ngaheulang atuh ngaheulang. Ari ngobrol hayang bisa henteu, ngaheulang. Ulang manu hiber atuh. Mungkin aku di kitu ngau pahalim di kebon sirih. Nah, ada Halim di Jakarta. Nyahoan aya Halim di kebon sirih. Kebon sirih mah tempat eta taksi. Urang ge apa? Atos lah nuhun. Mangga, sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atos cek manehna kene nuhun cek manehna. Aduh, rupa-rupa wae. Halo. Yuk. Ibing. Yuk. Tamang. Sae. Semua Kang Ibing kios cinta ira dibuka deui Kang Ibing. Nyangke ta urang buka lah. Dia tos kangen dia. Sugan teu kena pembersihan. Nya mangga. Terus nuhun Kang Ibing. Mangga, teu puguh jelema teh hana capek-capek nelpon ngan uhan wungkul. Halo. Ya halo. Halo, parem puas kajeun. Halo. Jika teu lalaki tong nelpon we kitu capek lah. Halo. Yo, halo. Jeung wayah kieu Kang Ibing. Wilujeng wayah kieu sareng saya. Iya. Man. Mohon. Kan ngawitan aya jalan tol nya. Mohon. Jagorawi. Mohon. Ada cengeng liren. Mohon. Dongeng teh kieu aya rombongan ibu-ibu pangaosan Mohon. di Bandung. Bade ka Jakarta. Mohon. Jakarta gitu, Jakarta nya. Mohon. Bade ka Jakarta ya. Pas di tengah-tengah jalan tol di kilometer 10 lah gitu. Aya nu hoyong kehampangan. Mohon. Ibu teh. Mohon. Kan teh kayak liren. Mohon. Ngamuk ibu-ibu teh ka Pak Supir. Pak Supir, liren ya, abdi hoyong kehampangan. Dibalar ku supir teh. Teu kenging, bu da teu kenging liren. Cenah ieu mah. Wah, keukeuh we maksa ibu teh. Nah, terus aku Pak Supir teh nya mangga we bu na jandela cenah. Terus nya ngala non ngabuang hajat di na jandela teh. Mohon. Da teu lami teh anu patroli Pak Ibing. Mohon. Bus teh disiap ku nu patroli teh nya. Mohon. Direnkeun we pasti parios. Pak Supir cenah. Tadi sanu nyinduhan ka abdi cenah gitu. Duka da teu aya cenah. Nya cenah da nu nyiduhanna teh cenah eta bapak-bapak brewokan cenah kitu. No, nya ngatos. Atuh saya teh geus tong ada rongeng kitu lieur. Nah, kumaha atuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, urang mah ingat aya dongeng mah. Teruskan Kang Ibing nya. Sok atuh. Naon aya hiji binatang Kumaha atuh ngobrol itu punya jual naon aya hiji binatang. sebutkeun hiji binatang Mohon. anu tiasa nyebutkeun dua toko. Nah, atuh binatang toke sanes. Lancet. Toko ban sareng toko cet. Atuh Kang Ibing. Sami-sami Bu. Telepon atau stop tadi. Eta telepon kita tadi kan syukur nyebutkeun bancet pungkul. Nah kumaha atuh? Setengah jam. Nungguan setengah jam dengan ukur kita we bancet. Yes, aduh. Halo. Bing, Yuk, kata kieu Kang Ibing. mohon. Anu neanganna teu ngiring daharnya Kang Ibing nya. Mohon.
anu daharna ge teh kudu mayar. Naon teh Kang Ibing? Naon atuh ini bingung kieu. Anu neangan teh teu ngiring dahar, anu daharna gitu kedah mayar cenah. Naon cing? Parab domba. Ya ini teh jaman. Teh masuk akal. Bahasa Sunda teh dipabaliut kabeh ini. Nya kojot berarti itu orang Bandung geus teu bari bahasa Sunda ieu. Halo Kang Iping, Mun, Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi. Iya Kang Iping, abdi kagungan dongeng tipun aki Kang Iping. Mohon, Tukar tukaran teh Kang Iping ya. mohon, Eta nuju 5 tahun abdi teh kan di ieu Cepitan. mohon, Ku ieu Paraji. mohon, Nah, si kulubna teh kan leungit aja. mohon, Ingat. mohon. Nah, tos 25 tahun iya kemudian abdi teh kayak nangingkeun urang muda aja kan itu Oh. iya cenah. Dirancai kek teh. Cara santen acara ieu praktik teh cenah. Kulub teh jalan-jalan selama 20 tahun cenah gitu. Endrep di bumi ieu pamajikan gitu. Oh, mohon. Eta terus teu Kang Bing. Mohon. Aduh, eta mah ampun dong yang deket kate puguh kieu. Atas kieu Kang Bing, narkap. Sugan teh abdi wae pang teu puguhna dinya aya deui Bapak lagu teu puguh. Aduh, Gusti, mugi Bapak tadi hapunten. Halo? Halo, Ya, Kang Ibing eta terusingan ya. naon? Naon bedana? Penyakit, rumah sakit, sareng Kang Ibing. Aduh, kau geus make Kang Ibing mau dijawab. Tarucingan orang mah eta nu paling eta mah jelema nu berkesan mah eta we ta. Tapi ka ayeuna urang mengeunah wae. Cik Kang Ibing, ini peo tumpak peo naon? Harus mikiran jauh-jauh efek jawabanna teh penumpang. Atuh we eta mah teu kudu tarucing sarana ge nya, tapi urang teu bisa teu mikir ngajawab tadi. Cik, ini peo tumpak peo naon disebutna? Harus mikir, naon jawabanna? Penumpang. Atuh euy. Sarana ge nya tanu baheula nu alus mah. Sato naon anu lempangna lempeng. Panas di pikiran orang yang akan lingis. Bener eta jelema tah. Aduh, orang mah alah ampun sok rupa-rupa wae. Aibing, lemat na heulai naon? Angob, Lemat na heulai. mohon. Waos, Lemes na heulai mah ompong atuh meureun. patebih waos lemat na heulai. Oh, patebih waos. Mohon. Patebih waos. Gajah oge di tempat tebih sungutna. Caket anggar teh disebut heulai. Ditiupan. Halo, Halo, yuk. Kang Ibing? Ya, Ya apeng? Cak. Apeng? Mohon, keur mah atuh apa yang pek wae da teu naon. Kan? Mohon kunaon atuh. Minta lagu. Ih, tuh puguh abdi apeng kemai mah bari apeng kena oli mau ambek. Ya, iya, air terucingan. Dia Mohon. namun dia ya. Hah? Naon? Naon bedana Dewa Indonesia jeung Dewa India? Tah, naon beda? Hah? Oh, naon bedana? Luka tuh. Ah, kieu nya. Ari Dewa Indonesia bisa ngalagu. Dewa India mah moal bisaeun. Nah, kunaon? Hah? Kunaon? Bisa Dewa India mah bisa lagi. Tuh paroguh tatang ah. Tapi iya. Iyalah. Yuk, sebuah lagu yang manis buat Anda dari saya Kang Ibing. Selamat mendengarkan. Selamat malam Radio Mara di Bandung. Hah? Oh, Letli. Ngakan silet palili. Nah, Letli, ini dia. Barangkali Anda masih dikawani oleh istri masing-masing di rumah. Atau bagi yang belum punya istri, pura-pura punya lah. Naonnya pegawaian ya kieu udah loba nyanyi bujal. Jalan gitu. Nya. Bujal naonnya cowok lah. Nya patlot naon sepatu udah bisa nya urang teh sanes. Naon atuh ibu teh kunaon atuh teh. Hari ibu sok nekat gitu ya ibu Pluto. Aduh ibu Pluto ya, ampun aing mah. Aduh eta. Nah, tapi ka istighfar atuh. Da abdi teh sanes jurig. Rupa-rupa wae mah. Alah. Naon kakatu naon deui ibu? Aduh, jeung harewosan jeung si Tatang. Geus kira deui budakna ge. Serua.
Sarua. Oh, Kurang mah can. tuh mah nya hiji. Can boga budak. Sabaraha hiji. Nya hiji. Budak we. Aduh, ampun. Oke, Radio Mara di Bandung, Radio Butut di situ. Saya Kang Ibing masih menemani Anda. Bukan Anda saja, Udin juga Aceng semua ditemani. Stevie Wonder. Oh, Wonder si Wonder itu. Si Wonder mah kamar kepanggih. Aduh. Halo. Halo, Yuk. ya Benny. Aya. Nah. Tah, ini si Doma yakin aing mah. Sok atuh maneh mah batur telepon ka awewe maneh ku si Doma. Urang yang Doma Bikang nu datang telepon Doma Jalu. Ah, rupa-rupa wae. Nya si Doma yakin eta mah. Halo? Halo. Halo? Yuk, halo. Sarang Ina. Ina mana? Ina di Bandung. Mohon. Uhun. Tebakan King. Mangga naon? Kumaha carana ngabuat gajah jadi nangis, terus ngangguk, terus ngageleng. Oh, gampil. Tah. Uhun. Geus kaelanya urang ngadongeng geus eutik. Tang. Barto aya dongeng tang. Jelema sadunya pak kuat-kuat di Muang teh aya pertandingan. Saha jelema anu bisa ngangkat suku gajah diberi $5.000. Wah, jago-jago di Afrika. Diangkat sukuna sebelah tedekeun ka jungjungkeun. Datang jago India, diangkat teu dae. Wah, jago Perancis, Jerman, teu bisaeun. Datang orang Sunda. Gampang pisan. Dipencet we siki salakna. Begitu dipencet sukuna ngajungjung wah bener cenah ye. Bener ye maneh jago diberi duit gaji 5.000. Ayeuna cenah hiji deui, sahan bisa nyen sirah gajah bisa gegodeg. Wah, jago ti India digodegeun cicing. Di Afrika digodegeun cicing, datang deui urang Garut. Geus ku abdi cenah lah. Sampeurkeun harewosan we cilina. Hayang dipencet di sia? Endak, cenah gogodeg. Gogodeg gajah. Di harewosan hayang dipencet di sia? Endak, cenah gogodeg. Geus manehna nu meunang. Make jeung endak segala. Aduh, gajah rupa-rupa wae aing mah. Nah, Doma tong ngaganggu aing siaran sia teleponan di pek-pek ke maneh teh. Maneh mah batur menelepon ka awewe, maneh telepon ka si Benny rek naon atuh? Nilila teleponan penjahat teh. Aduh, Gusti martabak nu ngeunah mah wae kieu lain make susu make bulao. Panen nanyakeun Pak cenah martabakna bade nganggo susu entong susu mah boga. Dek naon urang kudu pesen di luar di imah ge aya. Aya di Kalengan bener nya tang. Urang teh susu ruduk teh mah. Naon atuh. Aduh, ampun. Ya penting geus sepi kieu sok inget nya tang. Ari eta tang meuh terang buran dongeng nu bengek. Nya nu bengek teh sakamar sarena teh lobaan, budakna aya genep 7-anana. Ai ieu teh di eta teh lain ku eta, ku lilin. Naon teh? Nya di Canganna teh. Oh, Tah caritakeun hayang bobogohan meureun, ecek pamajikanna. Teu pareuman heula atuh lilinna. Di pareuman ditiup ngan bengek teh da ripu. Lilin dengan oyak bungku. Tarik deui sia teh. Oyak bungku sakalikeun. Udang we kabeh barudak. Udang we barudak kabeh rek kumaha bobogohan atuh sia mah. Da salah. Eta mimitina mah apik bari ngorondang. Cik pamajikanna, pareuman heula atuh lilin. Ya, cenah beres. Oyak bungku. Tarikan sia teh. Anger sakalikeun. Udang we kabeh barudak. Geus we teu bisa nanaon. Atuh da rupa-rupa wae aing mah. Geus nu lain-lain. Nah, atuh da sok bingung. Ya, aing mah. Aya si Kusman ngadongeng nu kitu teh tah. Nu sering kitu. Anu sakadongeng nu kitu si Kusman bartem sok aya dongeng teh aralus da. Lain bobohongan. Aya ieu we dina mobil gini budak ceurik we rewe. Budak teh ceurik rewe ai ku inungna teh dituduhkeun digigireun teh di penumpang dina bus, gigireun bus teh. Aya tuan-tuan jagung gede pek sia lamun teu daek jempe dibikeun ka tuan.
budak teh anggar cerik tuan ya akan je budak bangor tuan cek indungna teh hakan je tuan hakan eta tuanna ngaliuk hakan sia dihakan ku aing lain-lain budak na indungna je tuan sia dihakan ku aing tuan mah teu bagian budak bagianna ibu-ibu aduh ampun urang mah aduh sok inget baru tadi Parapatan nih kerusum kendaraan macet aya petugas hansip berenang wah niu eta nu kepeluit pan kendaraan tadi geus ka itu kuleungeun ka dieu pabaliut nika macet di tengah na teu make peluit pek si orang teh lain keur ngatur kendaraan piribit ka teureui kan kitu we kokona teh pakupis heeh aya dipariksa teh lain ngatur lalu lintas piribit ka teureui na atuh sia sok ka mana wae aing mah teu kaharti tah aya dongeng di Jakarta ieu mah ieu dongeng copet-copet awewe pan jelema teh pagelek-gelek dina bus teh narangtung wah lalaki teh nyorok narangtung aya copet-copet awewe ngodok kana saku meureun barang ngodok saku calana soek jeung kebeneran di jerona teu make naon eta nu kacopetan barang sup copet awewe leungeunna langsung digencet ku leungeun diharewosan mending gerowokeun copet mending usapan kapaksa eta bari batin-batin bisa jalan gitu tiba-tiba digerowokeun copet sok sia mending gerowokeun copet mending usapan tere omong kajian usapan nya usapan eta mah beus gitu oke jeung eta ngancamna alus baik sia gerowokeun copet ku aing teu mending usapan nah milih usapannya daripada bahaya itu atau tegap genah. Nah, sebuah lagu buat Anda. Salam manis dari saya Kang Ibing di Radio Mara, Bandung. Oke. 140. Wah, hanapna 100 ge urang mah lengan. Tah, darah tinggi mah kudu bacingogo we ke darah rendah. Eta ngadapang. Ngadapang urang. Ana darah tinggi mah urang cingogo we, robah jadi darah rendah. Da geus kolot mah segala kerasa, lamun teu darah tinggi teh ya kolesterol. Tapi aya babaturan urang hayang kapuji euy. Ini gua nih kolesterol juga, lah urang ngabarakat tak teu percaya. Anu kolesterol mah udah harunana mewah, itu anu minyak-minyak, anu lemak. Ya mah ngadaharan lotek mah poe kolesterol teu ngarti. Lotek jeung purupuk mah nya kolesterol. Efek teh da sakali dahar cenah purupukna genep black-nya heueuh atuh. Ku minyak dipeureut. Minyak sarua dipeureut atuh. Lain-lain wae. Tapi untuk kolesterol mah eta bener tah ku daun salam lain bobohongan. Urang mah nyaan cager euy. Ngan asal dahareun we di disimpen darah tinggi nya ketang da geus tapi terhormat. Non penyakitnya darah tinggi. Tuh bener. Jantung, liver. Iya, tiba-tiba naon maneh? Hapur. Wah, teu sopan. Bener? Carengit. Nya pan teu geunah ari kitu mah. Moal abdi teh duh panyawat teh bibintimun. Teu ngeunah, borok pan teu geunah. Ari kitu mah. Oke, Bing. Jantung, atuh, dok, sekali ke dokter malas juta, gitu. Eta penyakit mah ripuh we. Urang mah, tapi udah geus kolot ketang. Dahar ge diatur nya pantes we da keur ngora. Aing si Benny si Tommy nyatu bareng lah geus. Tidak bobok teh make jeung nami. Boro-boro batur dagangna ge gondek. Aing inget tiluan dahar, aing si Benny jeung si Tommy geus eta mah boboko make jeung geus gede make jeung nami. Eta mah teh nyawa. Eta mah geus dina barakakan mah trio bimbo. Si Gusman ge nyerah. Geus pugu eta mah geus lauk geus naon eueuh deungeun ge ah. Eta mah ieuran tempe tinggal sakeureut deui bisa ku sanggu dua keupeuh. Nah, halo. Ya. Oh, Bang Ibing. Yuk. Taruh cingan lah. Naon, Pak? Pak Haji kudana leungit. Bulan? Saha? Naon? Pak Haji kudana leungit. Salah saha? Aduh, duka tuh salah kuda. Salah. Naon? Salah si Dana tuh. Nah, kuda. Ya kan ku si Dana leungit. Oh, nya kudana leungit. Gede ya. Is Kan di Timor teh tentara 100 tah. Katembak hiji tinggal sabaraha. Ah, beak sadayana. Nah bisa beak. Apaan sih sana kalabur? 1088. Nah, Apaan
silang satu tumbuh 1000 atuh. Salah aya teh. Ah, Oh, mun di Jawa. lain urang mah ingat eta deui dongeng si Kusman alus tah. Jelema nu nyeungeut padudan bari lempang, pareum bae di Kosambi cekes, pareum kenyot lempang nyot cekes. Ai cengkat-cengkat geus di Cimahi. Eta lempang di Kosambi cekes padudan ai cengkat-cengkat geus di Cimahina kabina-bina teuing euy. Nyekeskeun teh. Alah. Oke, jam sudah menunjukkan jam 10 sedikit lagi. Saya permisi saja kepada Anda semua. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kang Ibing di Radio Mara Bandung. Selamat malam buat anak-anak tersayang dimanapun Anda berada. Aduh, boga pisan budak ya.